kecelakaan kalau doang kok karena dia tuh ngokok mana di budak gue enak teh. Hei, iya, di mana wae tisuk di dulu ya karek balik. Ih, apa nang ulin atuh kesel di imah wae. Angguran mah bantuan tuh indung ngisuhan. Gegero. Ulin mah hayo. Ih, mama nyarikan wae ka abi teh. Moal balik ulin nyarikan we. Hei, iya. Maneh teh awewe. Tong juga lalaki panjang lengkah. Wayah kieu karek balik ulin. Entah kumaha di mama. Tuh. Amek-amekan wae. Geus balik tadi tuh deui. Balik ulin tuh. Geura mama aya picareun sakedak geura hei urang ka ditu. Udah ini nyarekan wae moal balik. Hayu urang ka dieu. Si mamah mah kitu nya tuh. Sok neng. Cari kira di dieu. Iya, di mana wae, tong ulin wae, era aku tatangga bisa diomongkeun, maneh teh juga jiwa awewe. Geus, aya nama mamah teh tong sok loba dedengan. Keun eta tatangga mah tong sok didenge kagorengan. Mending meuli bala-bala, puguh ngeunah gorengan haneut. Tuh dah neng, mama teh hariwang, boga neng, boga gadis hiji-hijina. Nya si bapak geus eueuh sagala naon-naon ku mama. Tak neng teh cenah gugu. Lain teh ngagugu neng teh. Ada kumaha ada kesel atuh da di bumi teh mamah teh. Bantuan, minum misuhan digero. Hariwang mamah teh. Ngatung hariwang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemana wae? Di teleponan, di SMS-an teu ngabales. Ih, apaan keur ngobrol jeung si mama. Gini aya si mami. Damang? Alhamdulillah. Saha Rerencangan. Oh, rerencangan. Hayu ieu urang kayu kurang ulin. Aya si mami, kumaha baeun moal. Hei, kenal neng maneh? Naon ari mami? Ieu mah biasa urusan budak ngora. Sok ulin-ulinan wae. Ya karek bieu di papatahan teh. Tong ngobrolkeun ieu biasa urusan budak ngora. Kana mama tong sok loba hariwang. Ada ekolot mah riwang, nangaran lagi tanah. Masuk ulin-ulinan wae sih awas. Jug we kolot mah ieu mah si ayu urusan budak ngora ieu mah pokona mah. Ya tuh, ulah jauhnya di dari ah. Mami mata nyanggung heula ka ditu. Jug Tuh ulin jarauh di dari nya ulina. we mami mah ieu urusan budak ngora. Nyanggung heula. Maneh mah di teleponan, di SMS-an teu ngabales mah ka mana wae. Ih, atuh da maneh mah. Di saat keur ngobrol jeung kolot eta teh meureun. Lain tadi di nyamper ulin di deket kolot. Apanan ieu aya nu nga-SMS, aya nu ngajak pani. Apaan urang teh boga kenalan lalaki. Asep teh Tinggal wengke ku urang kenalkeun heueuh. Urang geus boga nomor HP-na. wah lalaunan ngobrolna bisa dengeun kolot puing. Moal atuh kalem. Ajak ka dia ajak telepon. Urang telepon atuh ayeuna nya. Halo, assalamualaikum. Kang, di mana? Aku ngajak ulin, hayu atuh. Ya urang mawa babaturan dia. Ajak ka dia aja. Sok atuh. Ya di Sherlock ayeuna nya. Ya, yuk. Waalaikumsalam. HP mahal biasa. Merek nage Samsung. Eta tuh. Al Kemari ge urang anyar keneng bari HP ngan dijual deui. na merek naon HP-na? Merek Ahmad. Nah, aya HP merek Ahmad. Ih, eta mah sakudik ting. Nya aya atuh. Pan meuli nanti si Ahmad. Oh, bisa gitu. Pinter Pinter nih mana? atuh salah.
Lila kena ya tuh. Moal keur di jalan pan tadi geus di Sherlock. Tungguan we. Pengen pangi. Sabar atuh. Bisi kaburnya inung urang. Moal kek kurang SMS deui. Kalem tuh mau motor teh kemana ya gelau enggak itu berukan kali itu kayak kalem kemana ya betul naon amewe mana itu coy tinggal itu tuh dong mah itu mah di situ orang samper kapan beri telepon orang pan beri benar iya telepon berduaan lah nu mana bebas lah oke kita turun kita samperkan oke mana mah gogoleran di dieu atuh kan abang aya awe ka di deuleu oke ayo orang sabeureut naon urang ieu salah suku atuh ieu mah rada maneh maning cokor jeung leungeun teh sarua buka yeuna buka ayo begitu sok deh ribuh maneh mah aing budak teh ngilu atuh deui aing wah ini maneh hayu lah pokoknya mah kudu memberanikan diri ka awe lain aya maneh boga duit teu ka awe teh masalah duit mah coy kalem ka awe mah ulah nunjukeun teu boga duit lain kitu aing bingung ieu teu boga aing euy tadi disetor pan awewe nuduhan eta pasti bawa duit coy kalem we urang mah nya teu ngarti di dinya mah kumaha mun teu duit sok kan we pan aya si udung di ditu oh heeh bener urang bawa ka si udung oke lah si udung pan babana eueuh bukan duit sih itu mah gede oh si udung mah pan babana ge dukun bener pasti loba duit mah pasti ngan kumaha paut euy ka ieu si udung teh or naon paur sieun di ieu naon si di teluk moal atuh lah nya da ka CS meureun wanita maneh nyebar ayu jeung teu wani awas sih lamun teu wani lah ka awe mah rayuanana kudu siap lah apa namanya lain kan lah mana ek nu mana nu mana we lah pokoknya siap lah gitu maneh kade ulah beda ngacarikeun itu ulah ngacarikeun teu boga duit siap tuh kemon yuk lah teh naon deula tuh ieu tingali aing nganyep tingali atuh pan ieu teh stand motor atuh da ulah waka digusur urang kalem ayo tuh da bingung lu aduh tadi mah kudu beunang mun teu beunang era mana we lah geus ka itu mah yuk sisila tuh ayo siap sari tarik teuing ngarek ka mana teh maneh sirah ieu teh limbat ako atuh da maneh mah tungkul wae atuh da Kade hati-hati. tinggalin da kitu teh abi biasa abi mah punten we mun heureuy ya beureuy abi mah biasa Sok atuh aya ka dieu kana ya lembet. cuma anti aduh maneh heuh era aing euy aing siapa an atuh da kumaha kabot tadi ngomong hayu ka awewe an Hati-hati atuh Kak. kamu sampura hati-hati bari ngajeduk si eta mah Iya, temen. teh ada sok heureuy abi mah teh alit ke sok heureuy gitu Sosok aya atuh ka dieu. Ya heula atuh Kang. bentar bentar deh biasa hari abi mah sok ge lah eksis sae teh teh panggeun iya tadi nolok teh Iya. di telepon kok tukang nih ka tadi teh jolok pok Tuhan Lila anu nungguan. Ngarurusuh. nya Hayang gerapangi cenah. punten teh Ya masih salaman teh Lila teuing. poho Kitu. mantap ya mah kita bawa salokan gitu ya mah kumaha ya abi teh buat ka itu ka dieu jauh nah
Kumaha atuh mere alamat teh? Merah ngelokasi HP-na paling maknya HP sealus-alus salah. ulam keliling banyak bensin 60 liter. Masih mana unggul? Pokoknya mah jauh. Jauh teh. Geus ngaliwatan laut, gunung mana naon. Ka dieu teh. Mana kabina-bina teuing. Karena sama haruk dari akang mah. Atuh Ya bagian urang atuh. cicing lah. Nah, kayak nama jadi ulin dah yuk. Rek. Hayu lah, kumaha? Ayo mumpung indung urang tuh. Itu tuh dapur. Emang boga indung? Boga atuh Kang. Tegalak. Henteu atuh. Ager. Bager. Oh, bisi galak gitu. Bagernya Kalem. Anu penting mah enak orang ulin hiji tempat kumaha? hayu lah. Ka mana? Ya. Ngilu we pokona mah. Pokoknya mah ka mana we lah. Engke dibawa ku akang. Hayu siap. Erek ka sanepina gitu. Heeh. Ka baturan siap, akang kasih udung. Loba duit teh mah we teh. Oh, yakin coy. Tah kieu aya nama orang cowek ka itu. Hayu. Orang ini dari para ulama. Ini teh ini. Sok atuh geus siap-siap rek ini tuh ae. Siap-siap. Hayu lah langsung. Hujan ya. Orang ini teh ka itu nya. Engke di ditu ngobrol yang akang. Oh, di ditu mah pemandanganna arendah. Pokoknya mah neng betah rek mun di ditu. Kudu atuh kudu kanu endah. Ayo pokoknya mah teh itu mah sae pisan. Hayu Tempat lah. teh. Ayo teh mah bener. Hasil 5 lut. Hasil atuh pastina. Orang hayu lah. Ayo lah. Ayo. Lagi sekarang. Si kaburu indung. Hasil. Hasil ieu mah. Pokoknya mah tenang ku akang lah. Ayo buru. Kemana itu? Saha ieu? Anak ayah ke bawah kamar sih. Oh iya mama. Badai amang. Ih si mama mah. Udah jai. Hapurannya Kang. Gusti nu agung eta. Gila, tenggelan juga Mike Tyson. Gusti. Wah, kenah? Boro-boro geunah ai maneh ku. Sok-sok omongan atuh kitu udah mah ka mana. Udah mau ka mana ek popotoan dina motor. Ini teh bisa ulin jauh. Moal eteh tenang. Tataroskeun Abdi mah jalmi bager. Aku ada bager atau bebengetan gitu. Tidak abdi mah atuh beungeut kieu oge dah teh mah. Nya Bersihnya? bersih. Abdi bager. Abdi mah tanyakeun tah ka dieu tah. Percaya. Percaya ieu mah. Bejakeun atuh bager kitu. Sok tuh. Bager mama tenang we. Nya Bager, geus we tong hariwang, da moal ka mana-mana. Duitnya kok. Aing loba duit. Tenang. Tang sapokona mah rek popotoan di dieu nya. heeh. Moal ka mana teh tenang nih. Teh teh geus ibu-ibu mah sok. Tenang we, imurang kali mah ku abdi dibimbing. Dijaga ulah hariwang. Sok. Nah tuh neng, sama mah mereka betulannya. Orang popotoan orang mainnya di dia atuh. Da Nah, moal ka di mana-mana dieu, rek moal ka popotoan. mana. Rek ngambil ieu selfie sama HP. Selfie. Eta selfie. Awas yang meniba ulin. Selfie. Sok buru. Di dia neng. Di dia Awas, selfie tah. mi HP yang meniba ulin. Moal. Moal. Rek popotoan. Ke. Aman buru. Ya, Iya. Ayo. naik. Wah, banget. Aku mah hati atuh buru. Buru tuh, nya. Ke mana? Mau patroli ke mana? Aduh. Mati dirinya atuh. Eta suku naik ke mana tuh? Ih, aing. Iya, boga. Harapan. Bener. Asup dah. Ih. Berangkat, coy. Kumaha ieu tuh, ya? Maju teu. Hirup henteu. Henteu nya Pak. Cicing tingali. Aing. Aduh, aya motor. Ampun, kaburu ka dia itu ambulan. Nah kumaha ieu teh? Depan hirup geuning. Sok mana naik susul. Ba bisi diomekeun ke urang sok. Aing.
Wah, ieu nana ieu. Aing kalau ada orang tinggal heula. Nggak, sok. Aduh. Tarik teuing udah kena kumaha aja teh. Nah, hirupnya lur. Kunaon? Itu lur, itu kurang. Entah teh naon sih. Kunaon sadari? Itu tenan teu. Os, geus hirup nonton tadi. Os. Sok. Ganteng urang teh. Ganteng. Ganteng. Panganteng sadunya. Foto heula gara sok. Foto heula. Tong foto sok naik hayuan kayak orang si udung geus nagon hayu. Sesek bro. Keburu tuh amulan. Kumaha ieu teh? Sok. Kalem atuh. Emosi aing. Aduh. Bro. Kasep. Asli. Dua coy. Cesela tuh. Ya hirup. Biru. Naon mana be ciri urang ka urang. Naon? Itu tenan. Sok atuh Kang burukeun ieu teh Kang. Ah. Nah, kain, geus kasep-kasep ge di. Oh, itu kasep asli. Siap, siap.